nyaeta tolabul ilmi kadituna mudah-mudahan urang sadaya pasihan ilmu anu manfaat dunia sareng akhirat. Sabada syukuri haturkeun salam dina segi penghormatan Islam. Mangga urang sasarengan ngaturkeun puja-puji anu paranti mugi-mugi ditadapkeun ka Allah Rabbul Izzati anu ngurus yawanci kerjalma-jalma anu mati ati-ati rek taat ka Gusti Nu Maha Suci pucuk ka junjungan nyaeta Nabiyuna Habibuna yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadituna urang taat jeung turun kana parentahanana taat turun kana sakumaha anu disumpikeun ti kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadaya nyaeta ngajalankeun ieu kewajiban jadi sabab urang kenging ridho Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur tapakur mugi-mugi ditetepkeun ka Allah Nu Maha Ghafur anu ngurus ngatur ka jalma-jalma anu sarukur dina ka jalma-jalma anu kawufur anu iman kana qada sareng iman kana takdir nyata anu iman kana Quran sareng iman kana hadis Rasul. Jalma itu jalma anu syukur tah mudah-mudahan nyata syukur ka Gusti Allah ditambih-tambih nikmat sesuai sareng dawuhanna la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Bila mana jalma anu syukur kana nikmat ti Allah Nu Maha Ghafur tangtu dipasihan eta nikmat ditambahan eta nikmat tapi sabalikna eta jalma dipasihan nikmat kalah ngabalieur kana eta nyata kalimatan hartina kubur nikmat kadituna kubur-kubur nyata adab anu kalimpang pedihna. Mudah-mudahan urang syukur ayeuna jadi sababia nyaeta kutalabul ilmi dilebatkeun kana syukur nang syukur nikmat anu aya nikmat iman Islam jeung iman lan nikmat urang sehat. Mudah-mudahan nikmat anu ieu jadi sababia nganturkeun diri urang ngajalankeun perintahan Allah Ta'ala lalu syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Dengan sholawat wasalam mudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan alam anu pangnyongcolanna salam dunya anu mengikis habiskan di alam-alam kegelapan ke alam terang benderang di alam kekufuran ke alam nyaeta keimanan di alam kemusyrikan ke alam ketauhidan di alam jahiliyah ke alam ilmiah yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholawat anu dua kalina mugia ditetepkeun ka kulawargina kanjeng Nabi kepada sahabatna kepada asbab tabi'in dugi kaulan sadayana anu mudah-mudahan suatu harapan anu kalintan ageuna ngajalankeun ieu kewajiban urang sadaya diangkat umat kanjeng Nabi purkeun respon ti kanjeng Nabi nyaeta ngingikeun syafaatul uzma ke dina poe kiamat ka urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu aya ibu aya bersama atau setuju tansah cek sebagian keterangan orang bila mana rek ngumpulkeun ilmu teh nyata lain kununutan. Ibu dengan ngumpulkeun ilmu teh lain kununutan. Nunutan tuh Bu? Ngumpulkeun ilmu teh nyata lain ku opo. Kunaon teh? Oh, ibu apa teh? Ceritanya paniate urang teh nyuprih nyaeta kariduan Gusti cek sebagian katangan bi tolabil ilmi ridho Allah Ta'ala. Jadi urang tolabul ilmi teh karena renu di kariduan Gusti
Moal bisa datang kariduan Gusti Allah tanpa sababil. Moal datang urang kariduan Gusti lamun urang tanpa nupi urang ilmu. Moal datang eta kariduan Allah lintang di mapai jalana ku eta jalana lambungan ieu. Ari ilmu itu cekak urang ngaku atau urang umaku. Tetap eta kudu disupri nyata dipilani teh sebagian keterangan urang mah saja mah tolaba anu supri karena naon al ilma kana ilmu lil ma'ati dan babaklan cawis nyata urang alam nu bakal kasoran naon namina nyata akhirat ya namina tabrak lamun ilmu teh sakanungan kariduan Allah teh sakan urang bagja dunyana jeung bagja di akhirat. Jadi urang nomor kahiji rek nyupri kariduan Gusti lelakungan telebut sebagian kalangan nyata saatnya jalma bakal diangkat derajat eta jalma anu mana iman kungalangan ilmu nang dipasikeun ku Gusti Allah diangkat martabat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat yakin pisan eta jalma bakal diangkat derajatna ku Gusti Allah yakin pisan eta jalma bakal diangkat martabatna ku Gusti Allah ngalangkungan hiji iman kadua boga ilmu kumaha sakitu aturan teh bagi pisan paehan sareng Rasul thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila thalab ilmu nyaeta nyupri ilmu ka jalma anu muslim mukmin muslimin muslimat mukminin mukminat wayahna teu nenteu eta teh kudu nyupri ngarah neangan nyaeta urang kadituna minal mahdi ilalah di dikawin di ayun nepika urang nyang kerdong di alam kubur eta teh sebagian keterangan nyata wadi kumaha sakitu urang sadaya wayahna lamun rumasa jalma Islam ngaranna lamun rumasa jalma mukmin namina wayahna teu nenteu urang teh kudu keresa urang telabul kumaha sakitu atuh urang teh pantes jeung wajar. Nah, orang kudu tolakul ilmi sabab urang masuk kapihulaan. Kapihulaan kunaon nyata urang masuk kapihulaan heula kubodo. Kapihulaan kudu tiasa. Sabab dawa Allah dina Al-Qur'an waktos dilahirkeun ngalamungan ibu geuning urang teh teu terang dinaon. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Terang dinaon. Jadi urang mah kapilaan kudu teu moal ujug-ujug terang lamun urang tanpa diajar tak urang teh wajib diajar hukumna wajib lamun rumah sajalna Islam nah keur naon kagunaanna eta ilmu sabab sakur-sakur perkara eta teh kudu make ilmu urang ngaharepkeun dunya tetap urang kudu make ilmu urang macul kudu make ilmu urang papelakan kudu make ilmu obat kudu make ilmu segala perkara kudu make ilmu tani dagang kantoran tetap kudu make ilmu bila mana tu make ilmu komo masih ke hiji perkara kana lain ahlina tunggu kehancuran. Nah, kumagi sakitu urang teh wajib pisan urang telabur ilmi. Nah, cenah tuh hiji urang rek nyupri kariduan Gusti Allah. Kariduan. Lamun urang sedhi kariduan Gusti Allah pasti bila mana urang aya hiji kahoyong pasti bakal dicumpanan ku Gusti Allah sama urang sedhi kariduan Gusti Allah ridho karena segala-galanya. Tapi lamun urang ridho nyaeta diatur ku aturan Gusti Allah, ridho diatur nyaeta ku aturan Rasulullah, ridho nyaeta diatur ku naon ku Al-Qur'an, ridho urang diatur ku hukum disebutkeun hukum syara.
kumaha sakitu wayahna teu segap urang contoh name dak geuning urang teh kudu nyupri kabul lain hungkul cariosan tapi kudu urang ngamalkeun atawa diamalkeun atawa dijalankeun kumaha sakitu wayahna. Baik cek sebagian keterangannya urang tolakul ilmi teh geuning kadang-kadang lempang teh osok capek, kadang-kadang urang sumping ti padamelan sumping ka bumi ingat karena kewajiban malam Jumat teh geuning sok aya pangaos da jangan sampai ripuh urang kumaha bae carana kumargi urang ridho diparentah nyata ku Gusti Allah peda urang harapkeun karidhoan Gusti ridho diparentah raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imam nya kan itu urang ridho we urang tah kumargi sakitu urang teh bila mana ridho wayahna atuh di mana diparentah kuduri sabab urang teh hayang kenging karidhoan Gusti bila mana diparentah ku Gusti Allah wayahna teu meunang teu kudu dilaksanakeun. Nomor kahiji urang teh nyupri tolabul ilmi teh nyiar ilmu ngara ilmu keur naon keur urang sawis-sawis bakal alam akhirat sangat ke di akhirat meunang karidhoan Gusti Allah bitolabil ilmi nyaeta ridullah ta'ala. Nomor kahiji nomor kadua wadarul akhirah keur naon keur sawis-sawis engke di daerah desa akhirat bujeng-bujeng ke di akhirat lamun urang babakalan tong itu kira-kira we ibu ka kebon lamun urang teu mekel kira-kira bakal kumaha. Ini kurang angkat kalau buat untuk berbekal minimal penyelat cai bakal kumaha raos jeung karaosna eta urang barak naon jarak-jarak anu kalintang pendekna periode bakal kobo ieu di alam-alam anu langgeng berarti urang teh kudu popoan nyata cawis-cawis amal nyata di akhirateun keur desa akhirat urang geus popoan datang atau sacan bukan orang itu di akhirat babakalan anu tentang panjangna anu langgeng salawasna urang angkat we urang ka Jakarta anu deuketnya kira-kira priori bakal urang lamun ka Bandung priori bakal urang tong itu misalkan urang nyetak ka Garut we ibu ka kota priori bakal pak eta teh urang teh priori urang di emutan lain emutan unggul tapi urang kudu siap ngajalankeun anak pikeun nyupri eta bakal ibu lamun urang angkat enyi eta teh keur naon Bu angkat enyi supri eta urang jam 1 jam 2 nya naon eta teh dina hakikat manengan bakal naon bakal kahoyong urang tuang hoyong nganggo uyon naon deui hoyong urang sapertos gaul tempat anu layak udah nama eta teh urang teh bakal hayang dan bakal we udah bisa gitu di alam dunia urang atau susah nyangan bakal koma urang ke di akhirat bakal kumaha kejadian kumaha sakitu kudu benar-benar ibu urang diterima. Nomor kedua nyata urang teh darul akhirat keur naon desa urang pikian teh ngajalankeun perintah Allah jeung nonton Rasulullah nyata urang teh perintahan Rasul kudu tolak ilmu wayahna kitu. Nu katilu nyaeta urang sadaya nyaeta kudu naon wa ijalatul jahli nafsi an nafsihi hartina ngaleungitkeun nyaeta kabodohan anu aya dina diri da tadi geuning urang mah teu tiasa naon bodoh dina bahkan namun cek sebagian keterangan ahli torekom geuning aya alsan saur nabi man arofa nafsahu faqad arofa robahu wa man arofa robahu faqad jahila nafsahu ibu gitu
lamun kurang terang kana diri pasti terang ka Gustina, lamun kurang terang ka Gustina maka rasa diri pribadi teh lamun masih kene urang masih asa urang pangasana ta eta teh berarti can apal kana diri pribadi na can apal ka Gusti dan geuning lamun urang dina hakikatna mah urang teh teu tiasa naon la haula wala quwata illa billahil aliyyil ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyyil ta'ala kitu ngaleungitkeun kabodohan ka urang teh tiasa naon cek sebagian keterangan al jahiluna hari jalma-jalma anu bodoh eta qoblal mauti samemeh maut eta teh maut kaya-kaya jalma anu maut kaya-kaya jalma anu mah jalma anu bodoh mah can maut teh kaya-kaya geus maut kumaha sakitu kade cek sebagian keterangan Pak nyata maka jalma anu bodoh eta teh samemeh dikubur eta teh geus langkung dipayu dikubur cek sebagian keterangan jalma anu bodoh teh eta jalma anu samemeh maot tapi geus mah kaya-kaya geus maot di ahlihi pikeun ahlina eta jalma kumaha sakitu kade pang rugi-rugina engke di poe kiamat jalma anu bodoh ahli kade uli cek sebagian keterangan maka ari jalma anu bodoh qoblal mauti mautun jalma anu bodoh sameme maot eta kasebabna mah geus maot li ahlihi pikeun ahlina kumaha sakitu kade sugan ayeuna jalma anu bodoh aya hiji nyaeta rombongan bade nyaeta sarumping ka jalma-jalma anu bodoh aya teh pujeun-pujeun atos ngantun can ngantun geus tarian kitu nah sedih-sedih abi nabi sugan aya abin-abinan abade ka mana cenah bapak ibu abi teh bade naon bade sumping ka saha ka jalma tah ieu jalma anu bodoh sugan aya kitu tah aya abin-abinan kumaha sakitu teh sebagian keterangan urang karena urang ngerti ilmu teh rek ngaleungitkeun kabodohan anu aya dina diri pribadina jeung sakatarina pirang-pirang kabodohan naon atuh eta teh sakan urang hirup dina agama moal hirup dina agama lamun tanpa ilmuna moal sakumaha adu belajar jalma bodoh rek ngahirup dina agama paur kadina teh moal tiasa hirup dina agama naon sababna butuh-butuh ngahirup dina agama diri pribadina oge teu terang kana ilmuna tu sabab bodoh saya kemudian kurang pajasa dulu mangka ari jasa-jasana jalma bodoh mah eta qoblal kubur dikubur sameme dikubur eta teh geus dikubur kade ibu jalma anu mana jasana jalma anu bodoh mah kaya-kaya sameme dikubur eta teh kaya-kaya geus dikubur kumaha sakitu munuskeun urang cicing dina kabodohan dauran dari perintah Gusti Allah gelar alam dunia teh eta diciptakeun di mangsa kudu ibadah hari ibadah teh eta kudu make ilmu kumaha niatna teh hirup dina agama mah tetep eta teh kudu boga ilmu moal hasil ngahirup agama terkecuali kudu ilmu ada ibu mana urang niatna teh kudu sae urang teh kudu niatna urang niat karena Allah kade teh bisa mana seperti itu dan ayeuna bisa beres dina agama bisa beres ngahirup-hirup dina agama sebab eta nyata baru ilmu
bakal tetap dina agama kuat, dina agama pedah eta ngabogaan ilmu. Beres dina agama teh kusabab ilmu, kuat dina agama teh kusabab ilmu. Tetep nah dina agama Islam eta teh pedah ku ilmu. Moal beres lamun dapat ilmu. Warisan itu ibu paingan sekadarangan jalma alimah eta saatosna maot kaya Pak Ahya seperti jalma anu hirup jalma para alim ulama ibu Nabi atos ngantunkeun para sahabat parantos ngantunkeun nyaeta waliullah parantos ngantunkeun aya anu terang kana tingkatan padolna walina da urang mah moal terang da urang mah sanes wali urang jadi wali nyaeta ibu nyaeta pala putra jeung putri putrana atawa putrina bakal jadi wali eta walina wali dina akad pernikahan ieu mah lain wali eta wali nu disebutkeun nyaeta pilihan Gusti Allah jadi tentarana Gusti Allah anu dipercaya ku Gusti Allah anu diunggulkeun ku Gusti Allah atos ngantunkeun ulama-ulama tapi kaya eta anu atos ngantunkeun nyaeta kaya anu hirup. Kadang-kadang dina sabulan sakali batur masuk jararo ibu sok jararo tah sok jararo teh nyata kawali nyata ka para saehuna ka para alim ulama jararo sanaos atos ngantun beri angkat niatna ngadoakeun mohon sok itu pagi itu batu aya urang mah bujang-bujang itu ka ibu karama bohong tara jaro aja sok ditawasulan ibu sok ditawasulan tara nyaah nyaeta ka ahli urang nyaah ka ibu urang nyaah ka urang rama urang bila kalimat nyaah atuh urang teh sok atuh urang teh bersyukur atuh bil barakah ku Fatihah ku ngawasiasi urang teh nyuhunkeun ka Gusti Allah anu parantos pilar di alam dunia ibu rama abdi ini ka urang sadaya doakeun ku urang kitu nya tah jalma anu ngagajahan ilmu mah kaya anu paingan cek sebagian katerangan akhul ilmi ari jalma anu ngabogaan ilmu eta hayu khalidun eta hirup anu langgeng bakda mauti sabada mautna eta jalma anu ngabogaan ilmu sanaos eta jalma atos maut kaya hirup anu langgeng seueur bukosna ibu pada ngadungdung sepertos urang osok jaro kemana sepertos kapamijahan karena eta terus maraot dunya di jaro sababna naon eta teh sabab ilmu na anu manfaat dari sakur-sakur jalma di jarohan ngajan boga ilmu sakur-sakur ulama di jarohan nyaeta ku jalma anu rea da geuning teh sagede jalma anu boga ilmu da geuning teu aya anu jaro berarti eta teh manfaat atawa henteu teh sebagian katerangan sanyanyeuna ilmu anu manfaat eta hasil kalau bang eta ilmu anu manfaat kadituna naon nyaeta kadituna punten ieu teh husnun dikri hartina nyaeta sae anu dicarioskeunana tapi lamana ilmu anu manfaat mah sanaos atos maot pasti bakal sae dicarioskeun nah kira-kira panseuh jalmi anu berilmu tapi kadang-kadang boten bisa itu kadang-kadang eta duka sababna eta ilmu teh teu dimanfaatkeun atawa teu
untuk manfaat eta. Gini kadang-kadang eta cerosan kirang sae tah jalma anu manfaat ilmu nama nyeta sae dicarioskeunana eta sanaos eta jalma atos mah husnul dzikri sae dicarioskeunana Nabi sanaos atos nganturkeun sae dicarioskeunana sahabat parantos nganturkeun sae dicarioskeunana nyata para waliullah sae nyata dicarioskeunana berarti eta ciri-ciri ilmu anu manfaat eta ciri anu ilmu anu manfaat itu ulama-ulama guru-guru nyata sae dicarioskeunana eta ciri-ciri ilmu anu manfaat sanaos atos maut atos ngaturkeun di alam dunia tapi kadang-kadang pada ngajuju ku jalma-jalma lain ngumpul jalma anu bodoh bahkan jalma-jalma anu berilmu tuh gitu jadi kaya-kaya hirup nyata hayyun khalidun artina hirup anu langgeng jalma anu ngagaduhan ilmu tahu rasa layak pimanangan seperti itu pimanangan seperti itu manggur ibu sok jaroh ka ibu urang sok ibu aya teh ya sok jaroh tara ya Rama atau sengatun sok jaroh tara ya osok ni urang di tawasulan tara ya sebagian keterangan ibu secara singkat sebagian keterangan saur Imam Nawawi lamun urang hayang dilungikeun doa urang atawa urang Fatihah anu dibaca urang atawa Yasin anu diaos urang atawa urang kurang tahlil nyata ka ahli kubur kudu diisolkeun kumaha bahasana atawa urang doana Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu minal qur'ani min suratil fatihati atawa min suratil yasin atawa urang din sajabana hadiatan khususan ilahu sebabkeun eta teh diisolkeun namina yakin bakal dugina eta anu diaos urang kamana nyata ahli yakin simpun ngayakinkeun saur Imam Nawawi kitu carana kumaha lamun aya sapertos urang kalimat tawasul cek sebagian eta teh yakin bakal ngan eta teh sebagian peraturan ikhtilaf kumargi sakitu pangsaena bila mana aya ngaturkeun maos surah ya nyata lamun masih kene aya jungkreunna hartina mayitna urang dulu dedeun mayit lamun urang ka pakuburan di kuburan maos Yasin eta sae palingan teh sebagian keterangan ibu lamun urang cinta adulur urang cinta ka ibu urang cinta nyata karama urang cinta jeung ka sesama urang teh sebagian lamun urang cinta teh jaroh anu dipika cinta ku berarti lamun urang jaroh berarti kaya-kaya teu cinta henteu cinta kudu eta teh urang. Tapi kadang-kadang eta teh menurut Imam Syafi'i kan kumaha Imam Musajian seperti itu mana daurang mah anu dituturkeunana nyata menurut Imam Syafi'i akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah kitu eta oge sami kan urang mah osok tawasul kade itu tak urang teh niat nyata ngahirup-hirup dina agama nyumpih ilmu ngan kade semua paus kade pisan
ayat sebagian katerangan ayat hiji katerangan unina wa innamu sanyana saestuna jalma lam yahya teu hirup eta jalma bil ilmi kalam ilmuna eta jalma mayitun kaya eta jalma anu maut artina jampe wudu apal jampe sholat apal jampe anu sejena apal tapi naha eta ilmu anu aya dina dirina henteu diamalkeun eta teh henteu hirup eta jalma eta henteu hirup. Jadi walaupun eta ilmuna aya teu dihirup-hirup ku ilmuna jasadna eta teh jalma kaya mayit kade lamun urang boga ilmu lamun teu diamalkeun lamun urang boga ilmu naon bae tapi teu diamalkeun ku jasadna kaya teu dihirup-hirup eta jasadna ku ilmu anu aya dina jasadna dina dirina eta jalma teh mayitun kaya eta jalma teh geus eta teh mayit kade Taurat teh seperti itu gitu. Paingan cek katerangan eta urang ilmu tanpa amal kaya urang tangkal tidak berbuah. Lamun ayeuna urang contohna lamun urang boga ilmu teu diamalkeun eta bakal leuwih heula disiksa tinimbang jalma anu nyembah ka berhala. Kade eta berarti urang teh ilmu priyogi amal oge kudu disarnan. Ari nyata ilmu teh eta teh sababna naon? Nyaeta jadi sabab alat moal bisa urang migawe tanpa alat. Urang biasa urang soteh urang melaksanakeun ibadah urang wudu peda aya alatna naon nyaeta jampe wudu. Urang bisa soteh urang melaksanakeun salat peda urang boga alatna naon nyaeta jampe salat tah eta alat. Cek sebagian katerangan nyaeta ari ilmu teh mangrupakeun hiji naon hiji sababia karena hasilna pamaksadan atau hasilna tujuan hasilna anu disupri ngelangkungan ilmu lain mukul dunya jeung akhirat kunaon ku ilmu ngan kade anu name boga urang ilmu tapi eta badanna teu hirup ku eta ilmu kaya eta jalma teh mau mayitun mayit tah eta kan urang mah kadang-kadang kalau lobaan dina pada umumna jampe wudu mah apal tapi kadang-kadang tara wudu kadang-kadang eta jampe salat mah apal tapi kadang-kadang tara salat tapi kadang-kadang urang apal karena kewajiban contohna urang ngaluarkeun zakat wajib hukumna bila mana geus disot tapi tara ngaluarkeun bila mana urang contoh waktu sumping sasi Ramadan teu puasa ta eta teh kaya apal kateranganna apal ilmuna lamun urang geus urang nisot akan dituna geus kuat di jalanna ngajalankeun nu ngahaji nyaeta nomor kalimat sebagian tina rukun Islam tah bila mana cek katerangan bila mana geus mampu henteu ngalaksanakeun haji ulah wani-wani nyaeta deukeut kana makom kami paur kami mana urang sadaso ibu tan ibu cek katerangan lamun ciri-ciri jalma boga ilmu anu manfaat kahiji bakal tambah-tambah nyaeta ilmu anak sapoe walaupun sahara urang tambah-tambah bu ibu tambah-tambah hari nu kamari naon cenah nu kamari teh bu anu diterangkeun teh ibu kamari teh naon diterangkeun absen punten
urang bubar kok pokoknya buah urang tambah amal tambah kedua mohon tambah bersih karena tambah lamopot kudosa nanti orang paikan teka terangan ibu punten numpadangan badan-badanna nyeta kerusakan nyeta ini nyeta alimun mutamatikun kedua nyeta numpang badan-badanna nyeta kerusakan Imam alimun nyeta jahilun mutamasikun ayat mutahatikun nyeta ayat mutamasikun tapi ngajari kedua anak fitnah anu paling barat di alam dunia. Misalnya di zaman berilmu kadang-kadang ilmu teh lain manfaatkan madorot karena diri pribadinya. Seperti kunaona beliau lamun urang celaka urang memakai patu pasti lamun bilang mana urang penduk lain ku hari kadang-kadang orang arit lain kumpacul kunaon kuah kadang senyambut berarti silakan jelmaan berilmu teh ngajarikeun fitnah di alam dunia abimakun anu kalitan badana jalma hiji jalma alim anu ngadobrak karena peraturan hukum bicara kaduan jalma bodoh ibadah bukan ibadah tapi bodoh eta teh jadi fitnah kadang-kadang jalma bodoh mah kadang-kadang lamun nangtukeun perkara teh langsung divonis oh ieu mah bener ieu mah salah bari dasarna teu apal da urang mah ahli qadi ahli hukum keur mah bodoh rek langsung dihukuman aduh eta teh ahli neraka jalma bodoh hukuman eta teh sawis-sawis ahli neraka dan apal karena peraturan anak dan apal karena dulu permasalahan anak dan apal karena aturan-aturan anak tapi kadang-kadang langsung diponis ini mah bener ini masalah gitu nya eta ciri-ciri jalma bodoh pada apa alasan berapa gitu mana satu-satu perkara eta teh kudu make ilmu bener sakitu urang teh kudu ilmu orang cinta terhadap Rasul cinta itu ke Rasulullah cinta itu lamun cinta ke Rasul lamun diparentah ke Rasul ridho ada cinta ke Rasul lamun orang sakur-sakur perkara anu dipika cinta atau orang lamun hiji-jali dipika cinta orang eta anu dipika cinta parentah ke orang edek dilaksanakan kan eta perintahan moal. Allah. Pilih ke selawatan wae atau suai. Kahartos ke lajengan tong. Jadi misalnya dilakukan anu itu baik geus kahartos. Komoda dilakukan kom. Nah, begini harus atau saya ya Nabi sallallahu alaihi Thank you.
dijadikan umat Kanjeng Rasul malaikat ke maca sholawat Allah ke ngahormat ka Kanjeng Nabi dawanana inna jadi ciri-ciri jalma anu mukmin masa jalma iman wayahna diparentah ku Gusti Allah sallu kudu maca salat alaihi ka Kanjeng wasalimu jeung kudu maca salam taslima kalawan salam anu salaras wayahna urang lamun masa jalma mukmin urang teh kudu seueur maca salat eta salah sawios ciri-ciri jalma anu mukmin ku ngaos salat tapi kadang-kadang sok aya nyata jalma ngaku nama jalma mukmin jeung muslim ngaku jalma mukmin jeung mukminat tapi kadang-kadang maca selawat bahasa Nabi ya begitu. Bercakap dina urang sholat, kata teh baca sholawat sakurna itu, tapi tak aya anu khusus keur manehanna mah. Kumaha bios mah nanyakeun. Tapi urang teh kudu saling hargai menghar. Artina urang sana hormati menghormat. Cek sebagian kataran itu dah ari ngahormat eta teh nyaeta khairun lawi alus minat taati tinimbang taat jalma teu sakedik jalma tukang taat tapi tara ngahor. Mohon teu sakedik jalma anu taat tapi jalma tara ngahormat. Bujang-bujang ngahormat, komo lamun ngagungkeun mah. Paingan saya katarangan contohna di antawisna Ibnu Taimiyah aya salah sia golongan disebutkeun Ibnu Taimiyah. Jalma poho ka guruna. Naon sababna? Eta teh ku Allah geus dileungitkeun dihilapkeun ka guru-guruna sababna teu ngahormat ka guruna leungit kok hilap teh tak kade bisi aya urang teu ulah poho ka guru kade eta cek katerangan nyaeta al hurmatu eta khairun minan taati ari ngahormat eta leuwih alus tinimbang taat widei namanya seueur bisa jalma-jalma anu taat ka Gusti Allah tapi kadang-kadang tarat ngahormat anu maksudna dieu nyata contohna ka guru-guruna tawakkul ieu teh anu basuhnya kade eta teh contoh kade urang teh kudu ngaboga akhlak anu sae ko istri mah kade lamun narikeun soalkeun teh kade bisi anu teu manfaat baik itu maca sholawat cek sebagian mamangga maca Quran mangga tapi bisi urang narikeun suara anu matak madoro komo aya guru mah kudu sopan urang ngahormat ka guru hakikatna mah urang ngahormat kana diri urang al hurmatu khairum minat taati ari ngahormat eta leuwih alus tinimbang jalma anu taat itu mantap dia kumarga sakitu urang teh kudu sering maca sholawat ka Kanjeng Nabi lamun urang rumasa diri pribadi cinta terhadapna atuh seueur maca sholawat tak kitu tanya
ya makin sakedik oge. Jadi urang teh euy kanu tadi urang tolabul ilmi hiji karena urang rek nyupri kariduan Gusti. Kedua urang rek nyupri nyaeta desa akhirat sawis-sawis babakleun alam akhirat. Nu katilu karena rek ngaleungitkeun kabodohan anu aya dina diri jeung sakakarina pirang-pirang kabodohan. Nu kaopat urang rek ngahirup agama lamun moal beres moal hirup agama tanpa urang nyupri ilmu. Nu kalima nyaeta tetep dina agama kuat dina agama Islam moal beres moal kuat moal tetep agama Islam kuat na beres na sukses na lintang ti kudu illa bi ilmi angin kalawan ilmu. Tah mudah-mudahan urang boga ilmu teh kade bisi urang teh anu matak madolot kana diri urang anu tadi urang lain teu bisa lain urang teu boga ilmu na tapi naha urang teu digunakeun ku dirina anu bagaduhan ilmu lamun teu bisa ngahirup-hirup dirina ku ilmuna eta kaya-kaya urang mah mau mayyitun mayyit. Mudah-mudahan kudu berikan ayeuna deui sabab Allah ngalunseukeun atawa masihan ilmu anu manfaat hartina manfaat teh nyaeta perkara anu alus patepung deui jeung anu alus anu anyar. Jadi saterusna kitu patepung jeung patepung walaupun geus semua tapi tetep tepung dina kasaeunana eta ilmu anu manfaat kaya-kaya anu boga ilmu mah sanaos apa semua kaya-kaya anu hirup sebutkan naik hayyul khalidun artina hirup anu langgeng. Mudah-mudahan anu parantos diugikeun pina ngelap sakitu bae dijadi sababiah urang ngemut-ngemut kana diri urang anu aya dina diri teh ilmu sok gunakeun atusakan ulah dilebetkeun jalma mayit atau maot kumaha sakitu. Wa Allah mudah-mudahan dibasar ilmu anu manfaat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu bae anu kapiatur kirang langkung ngahaturkeun kasadayana. Kalau ditutup wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah